Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah pangawasan kusim kuring dihormati, mangga urang lajengkeun hanca anu katunda kitab Duratun Nasihin halaman 50 al majlisur rabi asyarah ari majlis ka-14 fi fadilatil mahabbati lillah dina mertelakeun padilahna mahabbah cinta lillahi ka Gusti Allah wa rasulihi sareng ka utusan Allah. Surat An-Nisa, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illah wa rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Al-ayah. Wa man sarang ari sing saha jalma yatiu anu taati man Allah ka Gusti Allah wa rasulah sareng ka utusan ka rasul faulaika maka ari itu jalma ma'alladzina eta sartana jalma an'ama nu parantos maparina nikmat saha Allahu Gusti Allah alaihim kaya jalma. Mazidun targib eta teh jadi tambah-tambahna targib, tambahna ngararesep fi taati dina taat bil wa'di kalawan janji alaiha kana ya taat bimurafaqati akramil khalaiki kalawan ngarejenganana atau ngakurana mulyana pirang-pirang makhluk wa azamihim sareng ngagungkeunana ieu khalaik naonana qadron pangkatna minan nabiyina nyatana ti para nabi wasidikina sareng para sidikin wa syuhada'i sareng pirang-pirang jalma nu maut syahid wa sholihina sareng pirang-pirang jalma nu saroleh. Bayanun eta teh jadi penjelasan bayan lilladina kajama-jalma halun tur jadi hal minhu tina iladina ao min domirihi atau domirna iladina kosama anu nyieun ngajadikeun sumpah Allah hum ka iladina arba'ata aksamin kosama ngabagi-bagi Allahum ka iladina arba'ata aksamin kana 4 pirang-pirang bagian bihasabi manazilihim kalawan ngitung-ngitung martabatna iladina fil ilmi dina ilmu wal amali jeung amal wa hassa sareng ngagegereh Allah kafatan nasi kana sakabeh manusia kasakabeh manusia ala alla yatakharu kana yen temeunang ngahirkeun ieu man ieu jalma-jalma anhum ti ladina wa hum ari ladina te al anbiya'u eta para nabi al faizuna anu baragja kabeh bikamalil ilmi kalawan sampurnana ilmu wal amali jeung ngamalkeun al mutajawwijuna anu ngameunangkeun kabeh hadal kamali kana batasan kasampurnaan ila darajati takmili kana darajat anu sampurna summa sidikun terus kadua para sidikun alladzina tegasna jalma-jalma sa'adat anu naik naon nufusuhum hate-hatena atau dirina ieu sidikun diri-dirina ieu jalma-jalma tarotan sakapeung bimurokin nadri kalau kana tempat naikna pemikiran bil hujaji dina pirang-pirang hujah dalil wal ayati sarang pirang-pirang ayat wa ukhra sarang sejenna bima'ariji tadspiyati kalawan tempat naik na ngabersihkeun wariyadoti sareng latihan ila aujil irfani kana luhureunana ma'rifat hatta ittola'u sehingga ningali ieu sidikun alal asya'i kana saban-saban perkara wa akhbaru sareng ngaberitakeun ieu sidikun anha tina asya alama kana perkara hiya anu ari itu ma atawa asya alaihi eta luhureun ma summa syuhada'u terus katilu para syuhada jalmi-jalmi nu maraot syahid alladzina tegasna jalma-jalma udia anu di lakonan bihim
anu ditekanan bihim ku iladina naon al hirsu kadademes ala taati kana taat wajibdu jeung sungguh-sungguh fi idharil haqi dina ngadohirkeun hak ngadohirkeun beneran hatta badilu sahingga ngerahkeun atau masrahkeun iladina muhajahum kana ruh-ruhna iladina fi ila'i kalimatillahi ta'ala dina ngaluhurkeun kalimah Allah ta'ala summa solihuna terus kaopat jalmi-jalmi anu saroleh alladina tegasna jalma-jalma syarafu anu molahkeun iladina a'marohum kana pirang-pirang umurna solihun atau ladina fi ta'atihi dina ta'at ka Allah wa amwalihim sarang pirang-pirang hartana iladina fi mardatihi dina kariduan Allah wa hasana sarang sae saha ulaika itu jalma-jalma naonana rafiqon rejenganana fi makna ta'ajubi dina mana ta'ajub wa rafiqo sareng lapan rafiqo nasbun eta dibaca nasab ala tamyiji netepan kana jadi tamyiz awil hali atau jadi hal walam yujma jeung teu dijamakeun ieu lapad rafiqo li annahu karna sa rafiqo yuqalu eta sok diucapkeun ya rafiqo lil wahidi eta keun pikeun mufrad wal jam'i sareng pikeun jama kasidiki seperti lapad sidik seperti lapad sodik auli annahu atau karna sa lapad rafiqo te uridu eta dimaksud naon wa hasana lapad wa hasana kullu wahidin minhum wahasana sareng sae naon kulu wahidin saban-saban anu sahiji minhum ti anu kabeh naonana rafiqon rejenganana rencanganana. Hadirin jamaah pangaosan sadayana, majlis ka-14 ngajelaskeun fadilahna mahabbah karena Allah, mahabbah cinta ka Allah sareng ka utusan Allah. Dina surat An-Nisa wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika maladina an'amallahu alaihim sing saha jalmi anu taat ka Gusti Allah taat ka rasulna Allah maka ieu jalma-jalma engke di akhiratna bakal rerenjengan sasarengan ma'alladina an'amallahu bakal sasarengan jeung jalmi-jalmi anu tos dipaparina nikmat ku Gusti Allah ka eta jalmi-jalmi. Tah maksudna dina eta ayat teh ditafsiran mazidun targhibun fi ta'ah ieu teh tambah-tambah jeung tambah-tambah ngararesepna dina midamel kataatan urang kudu tambah-tambah midamel kataatan margi dina eta ayat aya janji ti Allah bil wa'di mana janji ti Allah man yutillah paulaika maladina an'ama sing saja manu taat ka Gusti Allah taat ka utusan Allah maka janji Allah ke di akhirat ya jama-jama bakal rerenjengan ke di akhiratna jeung jalmi-jalmi anu dipaparina nikmat ku Gusti Allah nyaeta diantawisna para nabi, para sidikin, para syuhada sareng para sholihin. Takbil wa'di alaiha eta teh aya janji ti Allah ka jalma nu ngalaksanakeun kataatan alaiha bimurafaqati akramal khalaik bakal rerenjengan engke jeung anu jalmi makhluk nu pangmulia-muliana wa azamihim qadron jeung pangagungna ieu makhluk Allah dina pangkatna saha wae ieu teh rerenjengan anu geus dijanjikeun ku Allah nu dipaparina nikmat ku Gusti Allah teh nyaeta minan nabiyina hiji ti golongan para nabi jalma nu daek taat ka Allah jeung rasulna janji Allah bakal rerenjengan engke di akhirat jeung para nabi. Kadua wasidikina jeung bakal rerenjengan babarengan jeung para sidikin. Jalma nu taat ka Allah, taat ka Rasul bakal sasarengan engke di akhirat jeung para sidikin. Katilu wasyuhadai jalmi anu kersa taat ka Allah jeung rasulna bakal disarengkeun ku Allah engke di akhiratna sareng jalmi-jalmi anu marawat syahid. Kaopat wasolihina jeung kajalma-jalma nu saroleh. Bayanun ta eta lapad min nabiyyin wasidikin wasuhada wasolihin teh bayanun lil ladina eta teh ngajelaskeun ka ladina lapad aladina tadi janji Allah wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladina
ari jalma nu taat ka Allah jeung Rasulna maka ieu jalma janji Allah ulaika maladina bakal babarengan sarta jalma mana ladina teh dijelaskeun matak bayan minan nabiyyin hiji reureujeung anjeun para nabi dua wasidikin jeung para sidikin tilu wasuhada kaopat wasolihin jalma nu saroleh matak bayan liladin atawa halun minhu lapad binan nabiin wasidikin wasuhadin wasolihin itu bisa jadi hal tingkahna tinana ladina au min domirihi atawa ngajelaskeun domirna lapad aladina teh nyaeta ngajelaskeun ladina teh anu opat teh qasamahum arba'ata aksamin ngajelaskeun Allah tina domirna aladina teh balikna domir teh jalma-jalma ladina teh matak dibagi weh ku Allah qasamahum ngabagi Allah ka ladina teh arba'ata aksamin opat bagian ngabagi opat bagian teh bihasabi manajilihim ngitung-ngitung kumaha martabatna ieu ladina martabat dina naon hiji martabat fil ilmi dina masalah martabat ilmuna kedua martabat wal amali jeung martabat amal kumaha martabat ilmu jeung amalna oge wahasa kafatan nasi jeung Allah ngagagereh kasakabeh manusia kasakabeh jalma ala alla yatakharu anhum jadi ngagagereh tong sok mihlaan ulah ngamaneurikeun ti golongan ladina tinu opat tadi nabi sidikin suhada sareng solihin mana wahum nu tadi nu opat teh anu ladina teh al anbiya'u para nabi al faizun para nabi teh nyaeta jalmi-jalmi nu baragja bikamalil ilmi wal amali para nabi nu baragja ku sampurnana ilmu jeung amalna nu mana ieu para nabi mah al mutajawwijuna hadal kamali ila darajati takmil bahwa para nabi mah sempurna ilmuna sempurna amalna nu bisa ngaliwatan karena batasan kasampurnaan karena darajat anu sempurna jadi nepi karena darajat sempurna kadua golongan nu tadi teh nu opat golongan teh kadua asidikun atau asidikin summa sidikun kadua golongan sidikun saha sidikun teh jalma-jalma para sidikin nyaeta alladzina so'adat nufusuhum tarotan bimurokin nadri fil hujaji jalmi-jalmi anu naik diri-dirina atau hatena ieu jalmi-jalmi teh sakapeung naik kusabab bimurokin nadri kusabab tempat naikna pemikiranna terus semakin naik itu sidikin bisa dikatakan sidikan mah taroki naik dina pemikiranna sampai makrifat ka Gusti Allah naik pil hujaji dina masalah dalil-dalil wal ayati terus dina ayat wa ukhra jeung dina sakapeung deui nu sajena bi ma'arajit tasfiyati oge naik dina tempat ngabersihkeun jadi ngabersihkeun hate ngabersihkeun dirina teras weh para sidikin mah wariyadoti jeung riyadhah latihan kumaha ngabersihkeun hate kumaha naikeun hatena ieu para sidikin ila aujil irfani kana luhur martabat anu luhur sampai nepikakeun makrifat itu para sidikin hatta tola'u alal asya sehingga ningali para sidikin kana saban perkara tina ningali perkara naon bae oge bisa jadi naik pemikiranana ujung-ujungna bisa marifat ka saha marifat ka Gusti Allah wa akhbaru anha ala ma hiya alaih jeung ieu bisa jadi ngabarkeun para sidikin tina ieu perkara teh kana perkara anu ieu perkara teh bisa luhur terus tina hiji perkara naon bae nu katangali ku anjeunna bisa jadi batu loncatan bisa jadi jembatan kana makrifat ka Gusti Allah margi terus naik tina pemikiranana kadua hiji para nabi dua para sidikin katilu syuhada saha syuhada teh summa syuhadau alladzina udhi'a bihim alhirsu ala taati jadi para syuhada jalmi-jalmi nu maot syahid sajabana anjeunna gugur di medan perang teh sabab naon sabab anjeunna pangna siap gugur di medan perang
alladzina udi abihim alhirsu margi anjeuna ngalaksanakeun ieu aranjeuna teh saking kadedemesna sungguh-sungguh soson-soson dina kadademes dina midamal kataatan. Udah perang siap, ngorbankeun nyawa siap itu para syuhada. Wal jiddu fi dahril haq jeung anjeuna sungguh-sungguh dina ngadohirkeun bebeneran, ngadohirkeun hak. Hatta badilu muhajjahum fi ilai kalimatillahi ta'ala sehingga para syuhada mah anjeuna ngerahkeun kana ruh-ruhna ieu syuhada dina ngabela agama Allah ngaluhurkeun kalimah Allah sampai nyawa sekalipun dikorbankeun ieu para syuhada mah siap. Katilu golongan syuhada, kaopat golongan para solihin. Summa solihun sahasi solihun deh. Para solihun teh alladzina syarafu a'marihim fil ta'atihi. Nyaeta jalma-jalma anu molahkeun sakabeh umurna ieu jalma-jalma fi ta'atihim solihun mah dina taat ka Gusti Allah. Sakabeh umur waktuna beak pake taat ka Gusti Allah para solihin. Wa amwalihim fi mardatihi dina hartana dipolahkeun dina anu dipikarido ku Gusti Allah. Wa hasana ulaika rafiqo atak janji Allah sae jalma-jalma anu tadi nu rareujeungan sareng nu opat golongan tadi sae naonana rafiqon rareujeunganana ieu teh makna hasana ulaika rafiqo teh fi makna ta'ajjub dina makna ta'ajjub. Wa rafiqo nasbun lafad rafiqo teh eta dibaca nasab alat tamyizi bisa jadi tamyiz matak di lugatan naonana rafiqon rencanganna au hal atau jadi hal berarti rafiqon bari ngareujeungan. Walam yujma jilapad rafiqo teh teu dijamakeun teu bisa dijamakeun non margina li annahu yuqalu lil wahid margi lapad rafiqo teh eta sok diucapkeun sok dibacakeun keur nu mufrad wal jam'i jeung keur jamak teu beda saperti lapad sidik gitu. Atawa ieu lapad rafiqo teh li annahu uridu hasqula wahidin minhum rafiqo atawa lapad rafiqo teh eta nu dimaksud ku lapad wahasana kullu wahidin minhum rafiqo sae sakabeh hiji-hijina tinu opat golongan tadi sae naonana rafiqon rerencanganana rerejenganana. Qadhi Baydawi teraskeun waruya sareng diriwayatkeun anin nabi katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam naon annahu sanyana Kanjeng Nabi qala eta ngadauh Kanjeng Nabi man rising sajalma sholat eta nu salat ieu man asyaron kana sholat anu maca sholawat ieu man asyaron kana 10 wihan idza asbaha di mana subuh-subuh ieu man wa asyaron sareng kana 10 wihan idza amsa di mana sore-sore ieu man amana maka maparinan keamanan huka ieu man saallahu taala Gusti Allah taala minal fajil akbari dina kakagetan anu gede yaumal kiamati dina poe kiamah. Wa kana jeung kabuktian ieu man teh maladina eta sartana jalma-jalma an'ama anu parantos maparina nikmat saallahu Gusti Allah alaihim ka ieu ladina minan nabiyina nyatana ti para nabi wasidikina sareng para sidiki. Maksudna saur pidauh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man sholla asyaron ida asbaha wa asyaron ida amsa sing saha jalmi anu kersa maca sholawat ka Kanjeng Nabi 10 wihan tiap enjing tiap subuh tiap enjing 10 wihan tiap sonten. Jadi saja minu maca sholawat ka Kanjeng Nabi subuh atau enjing-enjing 10 sok pasosonten 10 so Rasul amanahullah ta'ala minal fajil akbari Allah bakal maparinan keamanan ka eta jalma tina kakagetan anu gede engke di akhirat dina poe kiamah di akhirat bari ieu jalma engke di akhirat sajabana meunang keamanan ti Allah teh wa kana ma'al ladzina an'amallahu alaihim oge ieu jalma nu kersa maca sholawat 10 isuk-isuk 10 pasosondan bakal rerejengan saur Kanjeng Nabi jeung jalmi-jalmi nu tos dipaparina nikmat ku Gusti Allah ka eta jalmi-jalmi. Saha jalmi nu kenging nikmat ti Gusti Allah teh nyaeta jaminan ti Nabi ti Allah minan nabiyyin wasidikin para nabi para sidikin. Mudah-mudahan urang ke di akhirat ku Allah di
rejengkeun sareng para nabi parang sadikin di surgana Allah. Amin ya rabbal alamin. Syaratna sing dawam sing kersa maca sholawat tiap enjing sarang sonten minimal sabaraha wihan, enjing 10 wihan, sonten 10 wihan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Zubdatul wa'idin minan nabiyyin, lapad minan nabiyyin tadi dina ayat bahasa minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Tah lapad minan nabiyyin teh bayanun eta jadi bayan ngajelaskeun lil mun'am ka anu dibere nikmat saha alaihim ieu jalma atau nabiyyin. Jadi lapad nabiyyin teh ngajelaskeun ti ladina jami-jami nutos dipaparina nikmat ku Gusti Allah. Wa ta'arrudu sareng ari nerangkeun lima iyati sairil anbiya, nerangkeun kana sasarenganana maiyah teh sarta, kana sarta atau sasarengan sasesana para nabi alaihim meta tetap para anbiya sholatu alaihi rahmat wassalamu sareng kasalamatan ma'a anal kalama sarta sanyana kalam pibayani hukmi taati nabina dina ngajelaskeun hukum taat ka nabi urang sadaya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lijiryani dikrihim eta karena berjalana dikirna nyaritakeunana ieu jalma-jalma tegasna nabiyin nyarioskeun nabiyin bisababin nuzuli dina sababna lungsur atawa naon tempat cicing ma'ama sarta perkara pihi anu eta tetep dina ieu ma minal isyarati tina isyarah ila anna ta'atahu kana sanyana ta'atna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mudtaminatun eta anu ngandung li ta'atihim kana ta'atna ye para anbiya listimali syariatihi karena ngurungna syariatna Allah ala syaraihim kana syariatna anbiya allati anu la tataghayyaru anu henteu berubah bitagiril ahsori kusabab barobahna zaman. Jadi maksudna aya bahasa dina Quran henteu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau min Muhammadin tapi dibahasakeun dina Quran minan nabiin bakal disarengkeun jalma anu taat ka Allah jeung Rasulna bakal sarangan sareng para nabi. Tah ngajelaskeun bahasa minan nabiyyin teh ngajelaskeun ka jalmi anu dipaparina nikmat. Berarti jalmi-jalmi nu tos dipaparina nikmat ku Gusti Allah teh para nabi. Oge aya bahasa ma'aladina itunya sarta jalma-jalma sarta para nabi teh tah wa ta'arud lima'iyah sairil anbiya eta teh nu dimaksud kumaha di dieu teh kumaiyah ieu teh sasesana para nabi sasesana salianti para nabi salianti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ke Pak sasarengan di surga teh sareng para nabi. Oge ma'anal kalam pi bayani hukmi taati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sarta ngabahasakeun mana nabi teh ieu teh bari sarta sanyana kalam cariosan tadi teh dina ngajelaskeun hukumna taat terhadap nabi urang sadaya. Jadi saja manu taat ka Allah jeung ka Rasulna berarti ka taat Rasul urang mah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta berarti eta teh mutadamminatun li taatihim kusabab ulamun urang taat ka kanjeng Nabi ka kanjeng Rasul berarti urang teh termasuk anu ngandung sarua jeung taat ka para nabi. Naon margina urang taat ka kanjeng Rasul ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sami sareng taat ka nabi-nabi sebelum kanjeng Rasul. Margi listimali syariatihi ala syaraihim allati la tataghayyar bitaghayyur a'syar. Margi ku taatna urang ka kanjeng Nabi Muhammad eta teh ngurung syariatna ieu kanjeng Nabi Muhammad teh kan syariatna ieu ti Gusti Allah nyampurnakeun kana syariat-syariat nabi sebelum kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati la taghayyar bitaghayyuril a'syar sedengkeun
teu barobah ieu syariat ti Gusti Allah mah sok sanajan barobahna naon? Barobahna zaman. Tetep perintah kudu ibadah ka Gusti Allah, kudu taat ka Allah sareng Rasulna. Kumargi ayeuna Rasul akhir zaman junjunan urang sadaya, berarti urang teh kedah naon? Taat ka junjunan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teraskeun Abu Su'ud wasolihina jeung ari lapad asolihina di tafsiran wasolihin teh saha jalmi-jalmi nu soleh pan tadi aya nabiyin sidikin terus solehin wasolihin asoripina a'marohum fi taati wa amwalihim fi mardatihi walaisa al muradu bil ma'iyah al ittihad fi darajah wala mutlaqil istiraq fi duhulil jannah bal kaunihim piha bihaisu. Jadi bakar rejengan jeung solihin, maksud solihin teh asoripina a'marohum nyaeta jalma-jalma anu molahkeun sakabeh umurna ieu jalma-jalma fi taati dina taat. Jadi sakabeh umurna teh dianget taat ka Gusti Allah jeung Rasulna. Wa amwalihim fi marodatihi harta bandana dipolahkeun dina anu dipikarido ku Gusti Allah. Walaisa al muradu bil ma'iyah lain nu dimaksud ku ma'a tadi ma'al ladina lain nu dimaksud ku ma'iyah di dieu al ittihadu fi darajati lain sarwa ngahiji dina darajatna. Jadi moal sarwa darajat urang jeung darajatna para solihin, darajat urang muasarwa jeung darajatna para nabi, tapi nu dimaksud ma'alladina teh janji Allah sing sahajalma anu taat ka Allah jeung Rasulna jaminan ti Allah bakal dibarengkeun jeung para nabi sareng para sholihin. Itu. Jadi lain berarti martabatna urang sami sanes. Wala mutlaqul istiraq jeung lain mutlakna rerejengan na fiduhulil jannati dina asup ka surga. Jadi lain berarti barang asup ka surga na benten. Moal sareng benten aya spesial kelas VIP para nabi, para sidikin, para sholihin mah. Jadi lain berarti lebet ka surga na sareng benten. Bal kaunuhum piha balikta buktina ieu para nabi, para sidikin, para syuhada, para sholihin mah anjeunna tos dipayun di mana? Di surga. Ngan jalmi-jalmi urang umat-umat Kanjeng Nabi akhir zaman ketika taat ka Allah sareng Rasulna tah jaminan ti Allah, janji ti Allah bakal dilebetkeun ka surga, ke dilebat surgana teh bakal gabung ngahiji jeung para nabi, para sidikin, para syuhada, para sareng para sholihin. Mudah-mudahan urang tiasa engke ku Allah dilebetkeun ka surgana Allah rerejengan sareng golongan opat tadi. Amin ya rabbal alamin. Teraskeun Abu Su'ud an Anas bin Malik katampi hadis ti Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu sanyana Anas qala tanya rios Anas inna hadhil ayata sanyana ieu ayat nuzilat eta diturunkeun ieu ayat pi haqqi Sauban dina hakna Sauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka dununganna Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana jeung kabuktian ieu maula Sauban teh syadidul hubbi eta banget nami ka cinta li Rasulillahi ka Kanjeng Rasulillah. Qalilul sabri anu saeutik sobarna ala mufaraqatihi kana papisahna sareng Kanjeng Rasul. Paata tarasumping ieu Sauban annabiya ka Kanjeng Nabi yauman dina hiji dinten. Wa qad taghayyara barina berubah naon wajuhu rupina atawa raraina itu Sauban wa tahalla sarang jadi kurus naon jismuhu jisimna ieu Sauban awakna jadi begang wa uripa jeung dikanyahokeun naon al haznu prihatin fi wajhihi dina wajahna Sauban pasaala teras we naroskeun huka Sauban sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an halihi tina tingkahna Sauban Pakola teras we nyarios ieu Sauban ya Rasulullah hai Rasulullah ma teu aya bi ka kuring min wajin tina kanyeri wala marotin jeung teu aya gering guero anni salianti sanyana kuring teh di dalam aro eta di mana teu ninggal kuring ka Gusti ka Kanjeng Rasul istauhas maka
jadi keeng kuring wahsyatan syadidatan kalawan keeng anu banget hatta alko sehingga menakan abdi ka Gusti pada kartu terus emut abdi al akhirat ke akhirat pahib tu terusin abdi Allah aro kana yen teu menakan deui abdi ka Gusti kasalira hunaka di itu akhirat li'anni karena sanyana abdi arab tu eta kenal abdi terang abdi annaka kana sanyana salira Gusti ka Kanjeng Nabi yurfa'u eta bakal diangkat Gusti ma'an nabiyina sarta para nabi wa indah khaltu jeung lamun teh mah lebet abdi aljannata ka surga kuntu maka bukti abdi pi manjilin eta dina hiji tempat duna manjilika salianti tempat Gusti wa ilam adkhul jeung lamun teh mah teu lebet abdi teu lebet ka surga pala aro maka moal ningal abdi ka Gusti abadan salawasna pakai payakunu maka kumaha bukti piha etap di akhirat hali ari tingkah abdi tos kitu panuzilat terus we dilungsurkeun ieu ayat wa mayyatillah wa man sing sajalma ayat anu taati man Allah ka Gusti Allah wa rasul al ayah neruskeun anjeun kana ayat maksadna jadi saur dina Anas bin Malik nyarioskeun bahwa asbabun nujulna dina surat An-Nisa ayat wa mayyatla sing saja manut taat ka Allah sareng rasulna maka ieu jama-jama bakal direjengkeun sasarengan jeung para nabi disarengkeun jeung jami-jami nu tos dipaparina nikmat ku Gusti Allah nyaeta jami-jami teh para nabi para sidikin syuhada sareng sholihin ta asbabun nujul ayat eta teh kieu saurna mah saur Anas bin Malik mah eta teh pihaki Sauban aya seorang sahabat Rasul namina Sauban ieu Sauban teh anjeunna wa kana syadidul hubbi li Rasulillah ieu Sauban teh saking banget mika cintana mahabbahna ka Kanjeng Rasulullah sehingga anjeunna qalilu sabri ala mufaraqatihi teu sabar ketika papisah sareng Rasul teh tiap dinten hoyongna teh rerejengan sareng Rasul sasarengan sareng Rasul penak sareng Rasul itu upami entos wengi pisah sakedap sareng Kanjeng Rasul teh rindu anjeunna mah ka saha teu sabar hoyong penak jeung Rasul rindu ka Kanjeng Rasul sehingga penak deui ka Kanjeng Rasul penak menakan deui ieu Sauban teh tadina hiji waktos ieu Sauban saking teu sabar naon papisah sareng Rasul hoyong penak wae sareng junjunan paatan nabiya sumping weh dina hiji waktos ieu Sauban teh ka Kanjeng Nabi yauman dina hiji waktos hiji dinten ngan ieu Sauban waqad taghayyara wajhuhu wa tahalla jismuhu wajahna rupina geus barobah naon mun ayeuna mah pias terus teu penak sareng Kanjeng Rasul sababaraha jam teh tos pias we Sauban teh wa tahalla jismuhu awakna ge jadi begang teu penak sabaraha dinten teu penak sareng Rasul tina saking naon saking mahabbah ka Kanjeng Rasul atuh wa uripa dikanyahokeun weh ieu Sauban teh al hiznu pi wajhihi ngarasa prihatin dina wajahna Sauban kumaha we jalmi anu nujuna langsa nuju prihatin mah kan kanyahoan dina raut wajahna sami Sauban oge ketika penak jeung Rasul katinggal ya aya naon wajah Sauban teh kok kieu siga anu prihatin siga nu langsa ditaros ieu Sauban teh kusaha ku Kanjeng Rasul pasa'alahu Rasulullah an halihi naros Kanjeng Rasul ka Sauban tina tingkahna Sauban model kitu teh rupina pias awakna jadi begang kumaha waler Sauban pakola lahu teras we ngawaler ieu Sauban ka Kanjeng Rasul ya Rasulullah saur Sauban teh ma bi min waj'in wala maradin sanyana keur abdi teh teu aya tina kanyeri teu aya tina kanyeri teu aya tina gering abdi teh henteu aya kanyeri henteu gering deui abdi teh cek Sauban ngan guero ani dalam aroka istauhastu wahsatan syadidatan salaresna kieu abdi teh pangna ieu begang salira jadi begang awak jadi begang wajah jadi pias teh salaresna mah kieu saur Sauban abdi teh i dalam aroka abdi teh ketika teu pepenak sareng Gusti
tepenak sareng Kanjeng Rasul istauhastu abdi teh ngarasa keung wahsyatan syadidatan keung bener-bener keung anu banget. Kumaha keungna keung bae hatta alko kasalagi can penak sareng Kanjeng Rasul mah. Nah, teras weh ketika teu penak sareng Rasul teh sok berpikir abdi teh emut ketika engke di akhirat kumaha atuh lamun di akhirat cacakan ayeuna di dunia teu penak jeung Rasul ngaraos keung. Komo ketika ngimut-ngimut ke di akhirat sieun atuh abdi teh pahibtu Allah aroka hunaka sieun abdi teh engke di akhirat teu pepenak deui teu ninggal ka junjunan teu ninggal ka Kanjeng Rasul. Naon margina abdi moal tiasa pepenak deui sareng Kanjeng Rasul margi ngarumaoskeun mawas diri abdi teh saur sauban. Li anni arabtu annaka turfa'u ma'an nabiyyin margi abdi terang saanyana Gusti saanyana salira Kanjeng Rasul teh eta teh ku Allah bakal diangkat ke di akhirat teh ma'an nabiyyin bakal dikempelkeun sareng para nabi sedengkeun ari abdi mah lain nabi seandainya abdi wa in adkhaltu al jannah kuntu bimanjilin seandainya abdi lebet we abdi teh ka surga pan abdi mah rumaos mawas diri kuntu bimanjilin abdi teh aya dina hiji tempat duna manjilika beda tempatna sareng tempat junjunan. Komodeui lamun abdi teh lebet ka surga wa ilam adhul seandainya abdi teh lebet ka surga atuh pala aroka atuh abdi teh moal tiasa ninggal Gusti moal ninggal di Kanjeng Rasul abadan salawasna pakai payakunu piha maka rek kumaha engke abdi engke di akhirat tingkah abdi teh bakal kumaha atuh engke di akhirat tah abdi teh ieu nu matak jadi gersah jadi keungna teh tah saentos laporan kitu teras weh Kanjeng Nabi nampi wahyu ti Allah lungsur ayat sing saha jalma anu taat ka Allah sareng Rasulna maka ieu jalma anu taat ka Allah sareng Rasulna jaminan ti Allah faulaika ma'alladina maka ieu jalma-jalma bakal sasarengan sareng jalmi-jalmi anu tos dipaparina nikmat ku Gusti Allah ka eta jalmi itu sababiah atau asbabun nuzulna ayat wa mayyat illah aw rasul Allah wa rasul faulaika maladina an'amallahu alaihim. Tafsir Aisyah radhiyallahu anhu rupina sementawis pangaosan dugi ka sakitu heula mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeunana umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunna. Mangga urang tutup sasarengan ku doa majelis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.